Hei jing doi, bener cek si Jajang. Urang kan sejanji, lamun hiji bawa ka bogoh, kabehan kudu boga. Tolong diangkat teleponnya. Oh, teleponnya di reject Kak Jajang. Telepon di kabogonya. Sanes nih Iko. Tadi mau telepon ti pinjol. Makanya aku ada yang di reject. Goblok si Jajang. Telepon aing main reject bae yuk. Dia kunau, tukeran pipi bae. Jadi huntu aing. Cemen dia hep, karake nyuruh huntu, komo nyeri hate meureun. Terus ganeng dia doi, ganeng dari huntu dia daripada nyeri hate. Kegayaun dia nyeri hate, pernah bobogohan ge henteu. Doi, dengekeun ku dia. Pan urang tiluan geus janji, lamun hiji bawa ka bogoh, urang tiluan kudu bawa ka bogoh. Pandeep jadi mamaran gitu, padahal mah biasa bae ge. Dia jing macem-macem bae ngomong. Gua aing keur nyeri hate, nyeri huntu. Ngomong sembarangan bae. Hampura tuh karena gelalagaan. Geus doi. Aing ge hampura. Tadi aing lagi emosi bae. Ngomong-ngomong, hari si Jajang ka mana doi? Ya eueuh eta. Uguh main tadi di teleponan, malah telepon aing di reject dia. Doi. Sombong amat, bos ngajak-ngajak. Ada ngomong maniseun, lagi dia nu sombong. Telepon aing malah di reject. Ulah kitu, Jang. Babaturan lamun telepon, angkat. Bisik mah penting. Kok dari malah nyekalan aing sih? Salah aing naon? Coba jelaskan. Tak perlu dijelaskan Jang. Pikir baik ku otak dia sorangan. Kek. Aing can paham ya. Maksud dari naon sih? Jujur dia, Jang. Dia mesti mana? Geus panggil awenya dia. Ngaku dia. Ngaku dia Jang, ngaku. Di mana dia? Kok dari malah nuduh aing sih? Aing geus COD HP. Pengen ketemu jeung awewe. Woi, aing bek heula. Aing ngajak COD-an HP deui. Tembok ku dia doi. Para ke ka dieu saya dulu. Laju lumpang di bae. Aing curiga kasih Jajang. Doang nama lain codean HP ta. Geus doi. Urang tuturkeun bae. Lagi urang tuturkeun. Tembok ku dia doi. Piraku nu keadaan HP rapi itu. Oh nya kamu curiga bae aing. Halo? Bos, kumaha? Jadi tuh orang code. Nya akhirnya sayang. Tungguan sakedeung. Hampura bos, tadi urang lila. Santai bae jeung urang mah. Yang penting cede orang lancar bae. Terus kumaha ya? Jadi teu meuli HP urang. Coba orang nempa HP heula. Segera cekan deh bos. Dijamin mulus barang mah. Paling gak lecet pemakaian doang. Bos, kurang cek heula HP nya ya. Segera cek deh bos.
sampai puas dah cek. Bos, letaknya pena emang rek dijual berapa? Kita mau letak pemakaian doang bos. Mesinnya bagus kene. Terus orang mau jual butuh baik. Gope baik. Beh, malah amat bos, gue mah gus terus baik. Duh, kumanya. Berhubung orang butuh duit, bagus sob 200. Bener ya, 200. Jadi kini ya, bos buka nomor dalat tuh. Kayak Orang tuh mau cash. bagus. Terus bayar nomor dana orang 0857 triple hiji triple 5. Oke bos, kurang penting tabnya. Siap. Mudah-mudahan sih bos tenyesalnya cewek jeung orang. Oke bos, deal ya. Siap. Neng, maafnya kadio te bebeja ya dadakan baik. Mun tenan naon, malahan neng seneng tiasa ka dieu. Kadio ya teman naon neng, mau jajanan doang di Madura. Ih atuh sawias tong repot-repot. Tos tiasa ka dieu ge neng pasaran jasa. Emak kemana neng? Tajan salaman ini emak. Emak sigana di Lebet nonton Ikatan Cinta. Aing macan paham kene. Maksud dari Amitna aing ketemuan jeung awe. Aing malen fitnah jang. Atuh aneh bae nu kalakuan dia. Aneh kumaha jeung Ep? Ya parang saing, tinggal laku aing biasa bae. Biasa bae kumaha anjing dia jang. Buktina si Edoy telepon dia malah di-reject. Tumben nanyakan emak, arek masihan persenan tak ka emak. Atuh sanes hoyong mere persenan ka emak. Hoyong silaturahmi baik itu neng. Ih si Aa mah, sugan ta arek mere persenan ka emak. Atuh mersen mah tenang bae neng. Lebaran tahun hareup. Ih aya telepon, angkat entong deh. Telepon pisahan neng. Tong diangkat lah itu penting. Hampurannya, neng sebenarnya rek jujur ke Aa. Maksud neng naon? Rek jujur naon maksudna? Sabenerna lain di reject kok aing Ep. Aing pas ngangkat telepon, apa aing paeh? Geus dia loba alasan dia jang. Selah kumaha dia bae Ep? Japaktana aing teu katimun jeung awe. Geus lah jang. Tadi kitu mah sabenerna aing keur sore nuturkeun dia. Maksudna nuturkeun kumaha dari ya? Sebenarnya ayeuna aya nu ngadeketan neng, tapi neng can wani ngomong ke Aa. Maksud neng naon? Rek kadoakeun Aa. Sabar atuh ulah waka emosi heula. Mana mungkin neng bisa ngaduakeun Aa. Awas mana neng sampai ngaduakeun Aa, amat teu tarima. Moal atuh neng janji moal ngaduakeun Aa. Awas ya, lamun nyampe ngaduakeun. Soalna terus niat ieu, terus lebaran haji rek serius. Maksudnya serius kumaha neng mah teu ngarti. Maksudna terus lebaran haji rek ngalamar neng. Atuh nuturkeun dia jang. Ja aing curiga jeung si Edoy, bisik dia katimuan jeung awe we. Sakituna amat dari adak. Sieun teh naon aing boga-bogoh. Lain sieun aing mah jang. Pan urang geus janji. Lamun hiji bawa ka bogoh, urang tiluan kudu boga. Serius? Teu bohong kan? Atuh serius neng bener kan? Sebenarnya tadi sore ngomong kan neng, tapi hati ancan pas. Ih si Aa mah kudu pas bae, jaku neng ge pasti dikembalian. Si neng mah bisa bae ngagombalna doang tejuna. Selau, brother selau. Aing pasti janji moal ngingkari janji urang kabehan. Slaep. Daripada urang ngobrol pipaeseaeun. Mending urang nyin konten yuk TikTokan. Gaskeun brother, masalah TikTokan mah ulah dilambatkeun. Ya guys.